ibu ngawaler salamna ridho ikhlas sadar teu kapaksa. Neng ieu ngaos di mana Neng? Di dieu santri Anusur. Ieu teh jiga nama beda ieu teh ijo lumut, ikatan jomblo-jomblo lucu dan imut. Itu nu belah ditu mah tuh ijo tomat, ikatan jomblo-jomblo terhormat. Pami abdi ece abdi mah mubaligoh kolonel, kolot-kolot sagede menel. Punten ieu teh lemur naon namina? Di Cibungur. Ibu ieu palih dieu siap ngaos. Uyos dugikeun ka 2 jam. Si oh tuh. Ibu siap tepikeun ka subuh. Ternyata orang Cibungur mah luar biasa. Siap ngaos tepikeun ka subuh. Berarti ibu-ibu orang dieu mah ahli ngabohong. Cek aa ditutup ehona tribal diangkat ulah di ehohan. Jigana ieu mah amih leuwih betaheun tukang salona kudu didoakeun heula. Mudah-mudahan ieu tukang salon teh sing ka surga. Ulah kagok ka surgana ge jeung salon-salona. Aya nu calikna bari emok aya. Nu nyanghunyar. Nu sila. Nu teu gaduh artos. Nu salakina sok nguseup wae. Nu gaduh hutang aya. Sok punten ibu ieu nu pali dieu meuni tarik. Mudah-mudahan anu ngaraos nu garaduh hutang sing lunas. Nu amin nu bedas sora bari tarik eta teh nu gede tanagana. Bapak-bapak hansip semangatnya dari hansip matong loyo tapi itu hansip teh meuni loyo. Jigana ieu teh hansip anu kurang vitamin. Matak lamun salak ece loyo wae awas ku pamajikan teh kedah mineng dibere sumanget lain susu. Naon ceeti kana susu deh. Atuh salaki teh moal ngaji-ngaji ngagenyele meureun. Hapunten panitia abdi dihandap sabab aya ngecelak cai hujan abdi moal eleh ku cai. Da abdi mah teu rugi keun bae babaseuhan oge da ku panitia engke balik bakal dibarokahan ece. Oh saya eta mah dibayar riweuh ece. Nyanyahoanan panitia. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Lanjut. Alhamdulillahilladzi amarona bil ibadah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'dhamu darajatan indallah wa ulaika humul faizun. Al-ayat sadaqallahul adim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidina wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibu kirang semangat curiga abdi mah komo ieu batan ubeh dieu mah ngalamun weh jigana eta teh keur loba hulang-huleng. Nah, mitnah kata tangga sih cuma. Lain salah wae kaliru Kang. Ari salah wae mah mutlak teu bener. Kaliru maka kesalahan nu teu dimaksud. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Ibu daramang. Palih dieu ece calager.
ngarepeh nu ieu tong nyora eta rek ka bapak-bapak Pak Gusti sugan tejin suarana mending ngagerem Bapak tah matak punten abdi mah ibu di mana-mana semangat acara lamun seueur ibu-ibu dari ibu-ibu jeung bapak-bapak beda bapak-bapak mah pemain beku ibu-ibu mah pemain baku matak suara ge beda sok gerak urang dicek deui Bu Pak Gusti Bapak sing semangatnya awas bae sing karuat keimanan keyakinan Bapak da sanajan ngaji sok loba ujian jeung sok loba godaan komo keur bapak-bapak mah init ngaji teh sok papangi jeung ranjau kehidupan rana duit jing karana keun bae lah rana oge asal nguruyuh ngaji di mana aya rana ngeunah pugu matak jadi rana ge bau Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi ibu mudah-mudahan ibu tengirangan semangat sanos lungsurna cai hujan Nabi Muhammad makomo ibu ngabelaan umatna ngabelaan urang sadaya ngabelaan agama jangankan ayeuna ku hujan sekalipun nyawa ridho dikorbankan demi kita siap mau sholawat heula Salatullah tarikan ala toha Mullah ala yasin habibillah sadayana salatullah tong eleh kucai Rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah ari ngaji kudu jempe ulah bari ngaloprek garwaji boga HP teh bari kotaan ge lah tungtung na wungkul siap ibu ari ngaji kudu jempe ulah bari ngaloprek komo bari tibra bisi dirawu ku kelong hirup loba nyeri hat ulah memesan kaluhur teh hirup loba nyeri ajib komo lamun teu kabagi BL nu disalahkeun Bapak R majar maneh goreng yes hampura Pak RT jadi tersangka ya RT salawe mah 20 mobil sedan cetna hejo awewe zaman ayeuna bisa dan teu bisa dina kalapa aya kacang polong meuli ali ti pasir kirisik ieu bapak-bapak meuni teu eureun melong ningali abdi mirip Dewi yes sareng salatullah ala toha Rasulillah salamullah ala yasin habibillah aminan ku sadayana ieu sadaya jamaah mugi ku Gusti ijabah sing sarering arang kata jarah ka Mekah sareng Madinah putra namugi solehkeun rumah tangga harmoniskeun
rizkina mugi jembarkeun milikna mugi agengkeun semangat sholatullah ala toha rasulillah sholatullah salamullah ala yasin habibillah Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Urang didereg-degen ibu ngaos teu kedah lami nu peryogi urang singkat padat melekat tong hilap uih nyandak ilmu anu manfaat. Kapan berkat mah eta enggeus ece tah dibagi keresek leutiknya muhun tos di dalahar teu acan atos. Jadi di dieu mah ngaji teh di Cibungur nu penting daek init lain dahar sih. Nu dipihormat kersana pengatur acara penertib wanci wabil khusus panitia penyelenggara peringatan tahun baru Islam dan santunan anak yatim piatu nu diselenggarakeun di masjid di majelis An-Nusur kersana Pak Ustad Enjang sareng Teteh Aisyah. Oh Aisyah lama tong molotot atuh cu biasa we. Salamah cenah bro. Meuli emosi. Urang doakeun sesepuh di dieu kersana Kang Ajengan nyang nandang mudah-mudahan ku Allah disehatkeun dipanjangkeun yuswana. Neng anu nuju mondok nuju ngaos di Anusur semangat budak ibu nuker di pasantren gering oge tong di teang ieu makena-kena budak di pasantren keun pedah budug tuluy ulah masantren deui kahade Kang Haji Nyang pernah ngaos di Paseh abdi oge pernah masantren bisa kieu teh ladang barudug heula matak tong aneh ece ayeuna mah di pasantren mana oge santrina budug ustad dage bunga lain budug astag meni hayang mabet kasih eta ka ustad nyebut budug atuh da teu nanaon ece lah budug ge barorok cek di mana budug barokah teh awas tah urang Cibungur anu keur arateul ayeuna tong ma anda barokah cenah eta Ustad mah lain budug teteh ece bunga tingali Pak Ustad nyang Pak Ustad nandang sorbana hade sarungna BHS mahal hargana giliran hansip teu bogaeun BHS hansip mah sarungna ge gajah duduk Mang Hansip tong siriku ajengan peda sarungna BHS da eta ge lain meunang meuli pamere tinu maoteun matak lamun dipake ngaimaman teh sok ngajungjurigan aslina ce di abdi mah di Pangandaran seueur Kiai jujur lain juring astagfirullah iya kalau we make baju seragam ka Kiai nyebut juring punten Pak RT ya ringkus ya pokokna mah saha wae nu nyebut jurig ka Kiai kudu cekelan sina ngaji dicekek mah paeh atuh aja lain jangan jawab teh sing balaner ieu teh sanes atawa di dieu mah tar aya pangaosan aya pangaosan rutinan aya sholawatan sok aya marhabaan yasinan tahlilan di Cibungur mun aya nu maraot sok tarahlil ulah nu maraot lah Gusti nu agung ternyata di dieu teh aliran sesat nu maraot tarahlil aya nu hirup arudud lain salah wae kaliru ieu teh Allahumma sholli wa sallim wa barik nu dipihormat para aparatur pemerintah manawi aya Bapak Lurahna aya teh ya aya di mana oh di luhur Bapak RT aya Pak RT nu mana Pak RT
sanes ieu. Kemudian dari jalmi masuk kaciri keur ngaji teh, nu tara kaciri mah jurig. Jadi lamun Pak RT ngajina teu kaciri berarti RT teh nyumput. Astagfirullah Gusti nu agung. KRT geus nyebut jurig deui wae. Ceu ari pikiran euceut teh kunaon ieu teh? Abdi mah ieu teh jadi curiga ieu teh. Jika nama ibu mah teu fokus karena enjing bade penak sareng Kang Aangnya. Mun sanes Aang Haji, Aang Suran. Nah, di abdi mah geuning euceut nu kari di dieu mah di Cibungur. Tiap poe Rebo teh sok ngalabring ka imah Ceoneng. Aya Ceoneng di dieu. Tuluy eta dihareupeun imah Ceoneng kaya ning Ceu Isah, Ceu Acah, geuningan Ceu Imah, Ceu Titin. Eta teh araremo kararipet. Saya berjanji. Aya di dieu Bang Emok. Awas ya, Ceu. Ibu, eraku tiung. Eraku gamis jaba komo ayeuna cenah keur muharaman euceut teh. Ari Bang Emok teh dieureunnan doraka haram. Moal barokah rumah tangga. Hayang barokah mah euceut rumah tangga. Bere ti salaki pamere ti pameget ti saroge tarimakeun sanajan saeu. Bu. Ibu. Tas muharaman teh hijrahkeun sing sarolehah. Da awe mah loba dosa. Panglobana dosa awewe teh kasa sama lain kasalaki. Ieu tanu sok nyumputkeun duit salaki teh ieu. Geus ngaku cenah pangloba dosana teh kasalaki. Matapun teh Ibu tas muharaman mah sing langkungnya ka caroge teh nya. Mun caroge balik ti mana wae euceut teh tong loba obrol hareupeun salaki teh ngadangukeun obrolan salaki lain ngadangkak. Naon ari Ceoneng ngadangkak cenah. Kitu meureun urang Cibungur mah hareupeun salaki teh kieu. Cek salakina teh itu aya bakakak hidung. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Punten saya teu acan diteraskeun padana Rasulullah ari ibu dugi ka dieu ti bumi ieu teh dipaksa henteu? Aya nu maksa teu aya? Yakin pasti semua hadir ka dieu teu dipaksa, teu aya nu maksa tapi maksa. Leres. Bade naon ibu ka dieu? Bade ulin si eta mah ulin. Naon ari manejang? Tuh nya da inungna salaletres atuh da tita tadi. Ka kiai geus nyebut jurig. Ka ustad nyebut budug. Matak anakna ge ka diterek ulin. Carek naon ka dieu? Bade ngaos, ibi bade naon ka dieu? Bade ngaji, amih meunang pangaji, amih meunang harga, meunang pangaos, saha nu rek mere harga keur jalmi urang Cibungur anu ngaji nyaeta Allah Subhanahu. Awas ibu jeung bapak lengkah kana ngaji mah bakal jadi ibad. Bantuan ulah ereh ku budak ceu. Lengkahna jadi iba. Kepatna jadi iba. Diukna ge jadi iba. Dah nundutan cek saha cek saha di mana eta hadisna nunutan jadi ibadah. Boro-boro nunutan nu beunta ge can karuan. Bu, ibu, naon anu matak ngadorong maksakeun ibu sareng bapak angkat kana ieu pangaosan panitia ngayakeun ieu acara teu aya deui adalah kita punya rasa mahabbah. Naon? Sok sing tarik neng. Naon neng? Kitu. Naon ece? Naon ari mahabbah? Ari mahabbah teh nyaeta CINTA. Hijikeun rasa cinta tuh da moal teh nyambung jeung jurig dip ieu mah. Jang pareman heula cicing. Bu, ibu sok sareng rasa cinta pada makhluk. Geus ari euceut ieu harirup aya nyawan. Cinta ibu
ka Nabi Muhammad? Nu belah dia ece cinta ka Nabi Muhammad? Ari ibu cinta henteu ka Pak RT. Tuh. Sorry ya teh. Awewe sakilobana eueuh nu bogoheun ka RT. Naon sababna ibu teh cinta ka Pak RT? Naon margina ece teh cinta ka Mang Hansip? Sabab RT jeung Lin Mas sanes Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Da boro-boro ka Pak RT, boro-boro ka Hansip, ece ka salaki ece nyalira, ayeuna ibu ka salaki bogoh keneh henteu. Tuh. Kang jawab ulah eleh ku si eta. Akang bogoh keneh henteu ka pamajikan. Uluh. Asa bohong. Piraku ari bogoh mah akang geuning diuk pajauh. Sok ce itu sukan maka tingali ku ece anak keur pangantenan ece bageula keur anyar nikah. Ya Allah da masih keneh geget, masih keneh layet, da bogoh keneh apapun ibu menijaim. Hayang hitut ge diplastikan. Hayang kiih ditahan. Ari ayeuna hareupeun salaki eueuh kasopanan. Lompang teh perepet. Cek salakina teh tak kenal pot bitu. Neng anu jomblo neng tong mikiran salaki. Dages disiapkeun ieu ku Allah. Ngan Bu Haji ngabejaan, pilih neng salaki teh anu gede kang. Kanya ah. Naon jijik kanu kitu? Gede kanya ah. Jang naon gede nu kitu akhir teu bisa dipake leuleus mah ce. Bu, ya si neng budak-budak apa lu kitu atuh. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Ibu cinta ka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu memperbanyak membaca sholawat. Punten lamun ibu nuju mau sholawat, nuju nyebat nami Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, balas cinta, balas rindu kanyahuan ku salaki di amek moal. Ibu datas muharaman, ya Allah Bapak moal aya urang sadaya lamun aya Kangjeng Nabi, moal aya alam dunia, moal aya Cibungur, lamun aya mantena ibu nuju mepene budak, ya Allah tekaro sajam sauri ibu teh, ya habibi oh Muhammad, ya habibi oh kasihku ya Muhammad, oh kasihku ya Muhammad. Kanyahuan ku salaki nuju kikituan dicarekan moal di amek moal. Tapi lamun ibu bari mepene budak, oh Muhyiddin, ya Muhyiddin, kanyahuan ku salaki manya tepejet cerita jongan jeung dicekek tah. Bu, ibu, jawab sakali deui cinta ka Nabi Muhammad? Ibu ka salaki mah tos daya cinta, bapak ka bojo tos daya bogoh. Da eta cinta nu kitu mah tara abadi, cinta nu kitu mah tara lami, cinta sepasang suami istri. Kunaon teu lila sabab cinta eta sokeuna ku seep lain setan. Manya ya cinta di dahar setan aja. Sanes aya aja teh kunaon ngajawab teh kieu bae. Tos taruang teu acan. Jigana ieu pangaruh lapar meureun. Ibu ari tuang urang Cibungur sok naon ibu tuangna beas jagong sangu. Sanes beas. Ngan peda eta sangu nu di dahar nu dituang ku ece asalna tina piring. Kapan sok nyemutan remeh teh tina piring. Oh sok ece taruang dina piring. Teu meunang pupujuk dahar mana kursi. Tuang mah na samak na karpet, maknya bujurnya yang celek na piring. Ari sangu dibalatakeun na kursi. Sing mikir atuh ibe. Bujur sakitu badag na nyongcok na piring. Kong korongok. Ari nu kitu naon? Eta mah sora. Cek abdi ieu mah nu eling nu sadar eta teh sora. Ngan sorana sora abdi. Yuh beki edan. Punten Pak RT. Sieun kabawakeun abdi mah yeuh. Jemaah aredan abdi jadi kabawa GR. Asik. Kamu balik nyebut gelo. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Cek eling. Bu, ibu,
semakin membara, beki tambah usia, beki tambah tahun. Cinta ka Kangjeng Nabi lain ngurangan tapi nambihan. Sok da ibu mah geus teu bogoh ka salaki ningali salaki geus peureum ge lain di deketan lain di kekepan kalah dipelongkeun. Ieu teh salaki atawa memedi. Baheula mah salaki teh kasep geuning ayeuna mah kasap. Baheula mah salaki teh meuni luis geuning ayeuna mah jiga opak bubuk. Suku jebrag tonggong hidung. Ece keun bae teh di deketan tapi punten ku ibu usapan. Bisi salah ece. Salaki geus goreng patut eta teh lainna naon balas capek unggal isuk unggal burit kakarek mulang isuk init bade ka mana bade ka sawah ngabelaan anak pamaji sok aya salaki ece nu ka sawah geuning lamun ek angkat ka sawah teh meni pantes make baju nu pangbututna rebig tonggong hideung suku jebrag huntu koneng tuluy mangul naon mangul dor acul nama di tukang ece nu dipanggul madoran sok aya nama ece tes muharaman hijrahkeun diri nu tadina kedul sing jadi getel nu tadina ece kasalaki sok goreng adat ayeuna mah sing sae deudeuh bapa hampura Gusti abdi teu tega ningali salaki abdi ayeuna mah bade tobat tes muharaman salaki beki butut salaki beki ayeuna teu geulit teu kasep teh lain ku pedah salah salaki salah abdi ngadoreksakeun salaki isuk-isuk ka sawah bari sawah nage nu batur urang mangan ukur buburuk bari buruh nage dianyuk Gusti barokahkeun rezeki abdi barokahkeun milik abdi ngamparkeun sajadah salat duha 2 rakaat ibu angkatkeun panangan ngadoakeun salaki nu keur disa Allahumma in kana rizqi fis samai fa'anzilhu ya Allah lamun salaki abdi nu keur di sawah rezekina di luhur langit keneh turunkeun ya Allah gubrag kapan kalapa samanger ningang kana sirah salaki tepikeun ka modar ya Allah wa in kana fil ardi farizhu ya Allah lamun salaki abdi rezekina di jero tanah keneh kaluarkeun ya Allah kapan nu kaluar teh beleuwut ece lain langir ibu lepas dengan kata bahasa yang manja punten ibu upami salaki bade ka sawah osok ece kieu dina lawang pantau Kang osok tara da boro-boro ece abdi ge tara salaki ngaliat aya naon nyai titi deje naon nyai titi deje hati-hati di jalan aduh salakina melampaikan tangan dengan penuh mesra ibu saur carogena insyaallah nyai Dedi Dores naon Bapak Dedi Dores dengan diiringi doa restu Dedi Dores yo masalah kirek ini ka sawah salah kirek nyaba salah kirek usah kakarek 100 meter kakarek ngegorowok nyai aya naon akang berangkat dijawab ku pamajikana jor aduh punten kade bu apapun ece keadaan tarimakeun syukuri ni emak ti ece ulah ieu mah ada uang abang tidak ada uang abang hari keur loba duit mah dates dibere 1 juta napakah teh aduh tengah peuting teh sare tengah dangkak jiga bakakak giliran dibere duit 5.000 nya ngeyeng nu kitu mah ada pulus lulus eueuh pulus mampus aya duit gesit eueuh duit sakit ari loba duit masalah kita ditewelan bapak bade mumpung berang dibere goyang nage goyang gayung datas dipangmelikeun gulangna di udara diporosotkeun ece dijual deui eueuh gayu goyangna teh tinggal gayungna we wungkul naudzubillahi min awas bapak manja seorang istri Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bade wafat bade ngantunkeun alam dunia naon anu ditipkeun ku Kangjeng Nabi di antawisna an-nisa nitip awewe henteu lalaki mah cicing Kangjeng Nabi teh teu karunyaeun geuning ka si eta mah kunaon kutan ibu awewe dititipkan ku Kangjeng Nabi negara Indonesia kita pun punya agenda sangkutan lain jeung bapak-bapak tapi jeung kaum wani aya peringatan hari sok aya peringatan hari Kartono aya deui peringatan Dharma wanita sok aya peringatan Dharma pria cicing pak eleh al jannatu tahta aqdamil ummahat surga di bawah telapak kaki tidak diceritakan di dalam Taurat Injil Zabur Al-Quran surga di atas kepala bapak hidup awewe tepuk tangan buat awewe cicing para tersangka cicing sok tingali ece urang bandingkeun nu hadir
di dia lolobana lalaki awewe. Musok angkat karena muslimatan lolobana. Nusok indit karena pengajian bulanan. Nu gaduh penyakit bulanan. Nu boga kiridit bulanan. Ajengan runtag rumah tangga na kagodaku. Loba pejabat nu dipecat alatan ka oloku. Nusok manyun lamun salaki teu boga duit. Nusok nganyuk tara bebeja. Matak dina neraka ge lolobana. Alhamdulillah. Astagfirullah. Kana neraka alhamdulillah. Naudzubillah Kevin. Makana bapak sinya akawewe lin mas pangkat hansip. Ari hansip jeung kiai beda. Aya hadisna perbedaan kiai jeung hansip. Ulama al ulama warasatul ulama pewaris nabi. Giliran hansip al hansipu warasatul abriya. Hansip mah pewaris para abri. Ngan abri nage abri terkutuk. Da hansip mah baju nage teroreng-roreng polos ti baheula. Senjata nage lain pistol pepentung. Maka orang doakan itu linmas sing ditarampi iman Islamna. Bu, lanjut. Bapak nitip ke ade awe. Ibu punten dalam rumah tangga kita bandingkan perbedaan. Capek lalaki, capek awewe. Nusok gegero. Sok kurang demo. Nusok nyangu. Nusok ngepel. Nupurah nyeseh. Nusok istrika. Nu ngasuh budak. Nu nyusuan budak. Budak ceriknya di aisna ku samping. Maknya ku awewe. Inu rek dibelitkeun kana beheung geus. Punten bapak aya nama bapak teh semua haraman hijrahkeun Pak. Senangkeun pamajikan. Tah, bahagiakeun istri. Tah, sok sing tarari. Subana malikir. Kupingkeun Pak tah semua haraman teh senangkeun istri. Setuju? Bahagiakan istri. Tong dinyenye. Tong disaki. Pemajikan teh bapak bahagiakan ulah digawe. Setuju? Yes. Awas. Dalamun apalan mah bapak baca dina kitab ukudu lijen. Nu kudu gegerok, nu kudu masak, ngepel, apapun nu sok dipigawe ku pamajikan eta teh kudu nama ku salak. Setuju? Geus isuk tong nyararangu. Bagian si itu. Istri mah bapak, bojo mah ece, awewe mah kewajiban ngan hiji taat ka salaki. Cek salaki nyangu. Setuju teu Kang? Cek salaki masak. Cek salaki ngaji. Komo dititah ngaji mah ece sing semangat. Berarti salaki ece teh bager. Ngajurungkeun kana alus ngan kade ece lamun keur ngaji, init ngaji di perjalanan sing hati-hati, sak dasok dipegat jurang. Jurang kemaksiatan. Makana ieu nama ibu zaman edan sok seueur tatangga di abdi anu kabongkaran para bot lain parawan. Cek kana parawan we. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Kunaon bapak geuning ngamulyakeun bojo, kunaon Kanjeng Nabi ngamulyakeun istrina. Panggilan pun luar biasa. Ya Humairah, wahai bojoku, wahai bunga mawarku yang wajahnya putih kemerah-merahan. Urang Cibungur mah moal pantes disebut ya Humairah teh. Cek salaki teh ya Humairah, wahai bunga jawer kotoku. Ibu osok disebut ku salaki dipanggil ya Humairah pernah teu? Moal da sukuna ge jebra gitu dah. Apapun panggilan itu kumah keadaan, kumah saldo ece. Mun kitu salaki teh aduh pegawai negeri PNS pantes papi, mami, setelan eta teh. Papa, mama, upami Kang Haji, Umi, Abi. Nu nyebutna teh bunda, berarti salakina panda eta mah. Neng kadeh nya, neng ieu nu teu acan arika ulah waka kabita semangat teh heula ngaosaina mah. Tenang jodoh mah sudah disiapkan ku Allah. Hei neng yang jilbab abu, gelis cantik siga ulat bulu. Dapat salam dari ayah ibu, tamat kuliah jadi menantu. Aduh,
eta teh manjaan keur lalaki anu sok naksir dages kawin mah moal kitu ka pamajikan teh tibalik ayeuna mah komo geus boga anak opat mah hei mamah nu daster biru hidung pesek siga goreng tahu bojo akang nu anak tilu mun seuri koneng tara nyikat huntu. Oh, nabuktos bapak ayeuna dengan kekuatan cinta ka Nabi Muhammad beda. Bapak geus teu bogoh ka pamajikan, ningali pamajikan teh kadang diusapan, ayeuna mah dipelongkeun. Ieu teh payudara pamajikan teh jadi kieu. Baheula maneuhner, ayeuna mah kalah jiga ceplok nog nampuyak. Ditoel teu oyag-oyag. Dikenyot kalah nyelapna huntu. Keune bapak hitung-hitung ada harba seurat we. Ngan kade bapak tetep kabojo mah kuda setia kabojo mah kudunya naon sababna tingali ibu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tarawantun miwarang ari urang masuk dititahan wae betul ce pawagawean awe mah full time 24 jam teh teu eureun si teteh tingali tuker ngais budak teuing ka mana nu nyengcelena mah teuing ka mana nu ngareuneuhan mah sing taranggung jawab atuh Pak. Yo karunya da pamajikan teh hayang istirahat atuh. Datang ka imah sok ece anu gaduh urang kali bayi keneh mah da moal ti brabobo kausikeun ku budak. Kaceurik ayeuna budak teh geuning urang mah teu tega. Budak tengah wengi nyaring ece teh da lain salaki dan nu aya bisa ngamampuh ngarerepeh teh ASI air susu. Ece ngasongkeun ka budak nyot. Sok. Bapana geus katingali budak rehe milu ngagoak. Orok jabrik tengah puting gogoakan. Cek salaki Oce teh moal ada di antap ku Oce pasti Oce teh nyaring deui. Tong kalah ngagoak Pak sampeurkeun. Tas sabelah deui ngangur. Sok paras manan jeung budak kadinya. Sabelah ku budak sabelah ku bapana tepi ka hulu susu teh offset. Ari kutang naluhureun dada susuna hanapeun bujal. Budak keur diuapan porocot Oce salaki amek deui geuleuh budak modal kumaha pamajikan Pak riweuh leungeun anu dua teh nu katuhu ngeupel sangu nu kenca ngeupel tai budak rek ngahuapkeun sangu rek ngalungkeun tai rusuh sangu dialungkeun tai dihuapkeun ibu capek henteu bapak awas pahargai sabab wanita ku Allah diciptakan masya Allah dari tulang rusuk bukan dari tulang kaki yang tidak pantas untuk diinjak-injak kunaon diciptakan tina tulang rusuk yang dekat dengan hati itu tanda wanita bapak harus dijaga hatinya dan dijaga perasaannya yes sing tarik cuk acungkeun pereupna nu teu diacungkeun berarti bau kelekna sakali deui kunaon bapak awewe tadi diciptakan tina tulang kepala sabab wanita tidak pantas untuk dijadikan kepala rumah tangga jadi nu kudu usaha teh salah sing kompak nu kudu ayeuna ece nganapakahan teh saha nu kudu buburuh teh salaki makana doakeun salaki teh sing sukses bapak sukses kerja sukses dalam rumah tangga itu karena ada doa dari sang istri tong gagabah bapak sakuma gagah nage bapak opat hal mah teu bisa dipigawe ku bapak anger we ku awewe hiji men pernah urang dia salakina men ibu kantos henteu salaki lecek men osok men ceret dua bapak gagah na lalaki moal bisa juga gagah awewe bukti awewe bisa hamil lalaki ece bisa hamil henteu 8 bulan bapak ngaganggan nol budak gegemol budak ece salaki mah mangul pare sakarung dituna diencangkeun da geus karasa panas tak jeung cangkeng ina geus karasa tengareuna ibu mah 8 bulan teu pernah dipi-HP-keun bisi ece mereka pasar mi HP heula bapak pernah henteu tilu bapak nu teu bisa dipigawe ku awewe ku lalaki nyaeta ngalahir ibu ngalahirkeun ibu benten sareng ngalahirkeun Siti Aminah nyaeta ngalahirkeun Nabi Muhammad sallallahu alaihi ibu nuju keluar budak bapak tingali pamajikan teh kotor keluar ti jero da ngaluarkeun budak nagenan atuh da hararese ece betul bu 8 bulan ngandung budak tos 8 bulan budak ti jero totojer maksa hayang keluar geus keseleun ti luar bapana maksa totojer hayang ka jero untung teu perwis oge 8 bulan ibu ngagegemol budak terus bade ayeuna pecah ketuban salaki nu setia ya Allah mama sing sadar mama sing kiat tuluy dibawa ka bidan teh dibawa ke rumah makan datang ka bidan
sok naik kana ranyang muhun da kana kenteng mah luhur teuing tarik napas pasti da tarik teh mah Agustusan tingali bapak sinya ka bojok keur ngaheuceunkeun budak keluar ke sang nu gede nu leutik jiga abdi ayeuna keur ceramah mendingnya sang kieu jiga norek ngajuru tapi wios ece da abdi mah engke balik bakal dibarokahan keun bae teu dibayar oge nu penting menang amal ece jigana amplop deui amal ece kapan urang teh keur hirup di alam dun kudu loba nyiapkeun amal sebelum datang ajal kudu loba ibadah ece teh tong ngalakukeun kalakuan haram dah sing loba taat ulah ngalobakeun maksiat da urang teh bakal wafat geus maot ibu sorangan di jero kubur ibu dikubur sorangan poek henteu tuh geuning apaleun ka ieu teh nu nyebut poek teh ririwa jeung wengi ka ririwa nu moekan dosa urang nu nyaangan amal awas tok sombong ibu ku dunia jeung ku harta ingat Nabi Muhammad akhlak mulia nah dalam al-barjanji ku Syekh Ja'far diabadikeun wa kana sallallahu alaihi wasallam sadidal haya iwat tawadhu Nabi Muhammad tawadhu rendah hati henteu som ari urang Cibungur teu saeutik ini kana ngaji hayang we gagaro da peda boga geulang aya nu kitu aya api-api ararateul kongkorong panjang diamaikeun keluar baju milaraan ka batur ece dibikeun hanteu dosa teu papangi jeung jelema da boga ali 2,5 gram aya we sasalaman cik punten ece eta ali nu dipake rek dibawa maot moal HP ge moal dibawa ece geulang moal dicanak matak sok nu baroga geulang jeung nu baga kongkorong parosotkeun karumpulkeun ka dieu urang dibikeun ka kiai nu keur nyieun pasantren nu keur nyieun masjid ami ngocor pahala ka ibu ka pahala ka bapak engke di mana tos maot di alam barzah teh bakal ngalir ece ungut-ungutan bari amin ari amal encan kongkorong napel keneh bisi hanyakal ece ibu geletuk maot isuk kongkorong diperosotkeun ku salaki dipake kawin deui jaba kawinna teh kabalat nu dina grup WA pertemanan yang menyakitkan teh mata abdi mah teu hayang ku perhiasan gining teh lain teu hayang ece teu bogaan duit meureun cek ece teh boga ayeuna gerek dibere ku panitia maksakeun mah meunang ece kan mikir 2 kali gulang dipake hasil ti dieu ece kakarek 2 poe geletuk abdi maot salaki nu atoh manggi geulang anyar tuluy kawin deui mas kawinna geulang urang teu aya jaban nu dikawin teh awewe nu sok nyamper senam Bu awas tong sombong ku beda boga imah gedong tong adigung ku beda boga imah jangkung tong ku meluhur ku beda boga imah luhur Nabi Muhammad tiru sadidal haya wa tawadu kedah rendah hati ulah som boga motor mun diganengkeun pamuda bari motor can lunas menang nganyuk atuh digas teh kalah nyiniran setoran di bawah mengkol di rem kiri di telah cek ya nu bakal nganterkeun ece bang jadi akhirat teh lain geulang lain emas lain perhiasan tah tieu ye doa anak anu saro mata kade ece budak teh pasantren aya pasantren di dieu madrasah aya putra ibu nu di pasantren ayeuna bangga aya putra ibu nu ayeuna masih di SD jung atuh teh yang sina balik da geus peuting ayeuna teh dadi abdi mah jam 11 beurang ge geus eueuh budak di SD atuh inung karot celak ieu teh da teu kapalan kot celak atuh da inung zaman kiwari mah budak teh ongko budak sorangan ari di eyong-eyong bari dipelongkeun sok ka dipolototan bah sok aya nu kitu ka budak bah anak caa ieu teh inung gelo anak sorangan menang nyeun sorangan tadi aku anak caa ieu teh manya budak bijil tina liang bedug ece mun bisa nemal mah merencek budak teh anak sia kapan Bu budak teh pasantrenkeun ami laon ece kapan kewajiban inung jeung bapak adibu auladakum hubbillah budak didik sina cinta ka Gusti sok gerajang sareng sifat nu wajib di Allah wujud tarik kiamuhu
atos tah teteh budak cerik teh cerik tah geuning teteh ge eta sok ku kitu geura sok ku ujud ki dambako atawa ku kisah Rasul Gusti urang Kangjeng Nabi Muhammad je Arab Quraisy osok ibu kabudak di pepene ku ngaos nu kitu da saeuna mah di pepene ku salaki nama komo kalah teu bener ping 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 pong 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 ibu masak emping bapak main pingpong budakna teh teu repeh ping 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 pong 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 ibu muka samping ku bapak rek dirongkong yai mata ka budak lagi teu hade ieu sok rek nyeun budak teh meunikat riweuh lain riweuh ibadah heula salat heula shalawat heula ieu mah poe Kamis buri teh nyiapkeun kuku bima jeung jamu sari rapet ditinyo teh kalah salah nginum salakina teh salakina kalah nginum sari rapet pamajikanana kalah nginum kuku bima matak di abdi mah Mang Udin tepikeun ka ayeuna ibu teu bisa eunki gara-gara sari rapet pahiling nginum biodahna heuras gara-gara kuku bima Bu kade budak teh sina cinta ka Gusti Allah komo geus apal Al-Qur'an geus bisa maca Al-Qur'an ibu teh bakal tenang mau teh da lain dianterkeun ku tatangga ku kiai tapi ku doa anak ece bari disangkeh mastaka ece bari ditalkinan ku anak geus ayeuna pinuh ku ilmu agama ibu nuju sakarat dihareosan ku putra dihawarasan ayeuna ku putrina la ilaha mata kahade sahadat sing kuat makrifat sing akurat ibu tanamkan kalimat thayyibah ka budak teh ayeuna komo teteh nu alit keneh la ilaha lo kabayang ece nuju sakarat ku budak ku anak ditalkinan Muhammadur Rasulullah lepas nyawa inung lepas nyawa bapak bagja ninggalkeun dunia dianterkeun ku anak anu saro ieu mah ari budak sila ngaji ari bapana nonton TV osok kitu sok salaki ece osok nonton bola tara cek resepun kana Persib teh nya ari salaki ece lamun nonton bola eta nu sae di Senayan atawa dina TV dina kursi lalajuna dina kursi da teu hade bujurnya celekna TV ece kabudak manita ngaji indungna mah nonton TV bapana nya kitu deui kana pangajian teu beuki disamper pangajian alesan nyeri sampean teu cara kana hiburan jauh ge kukurusukan komo lamun aya wayang jauh ge di teang masjid musola corengcang tiluan ge ujung tihang mangkane nu dititipkeun ku Kangjeng Nabi dua ummati as-shalah nitip salat ulah kalah masjid pamegah-megah ari nu ngeusian pawegah wegah kahade bapak tong ka sawah mah jauh suku dilengkahkeun mampu nah ari ka masjid suku bari deukeut dilengkahkeun ngadak-ngadak lumpuh padahal Allah geus nganyadiakeun hadiah pahala keur bapak nu berjamaah subuh nu berjamaah lohor asar magrib isya 27 dah cak osok ibu dijurungkeun salaki ka masjid sok arinit ari bapak ka masjid sok sumanget init sumanget balik alus mending kene sumanget balik daripada teu balik-balik kabayang salaki ece 3 bulan teu balik di masjid ngan kade bapak ka masjid teh sing semangat komo ayeuna bulan naon ece sing bisa ngajaga 17 rokaat lain Agustus ya teh 17 rokaat riweuh 17 Agustus 17 rakaat neng lohor 4 asar 4 magrib 3 isya 4 subuh nganti nu 5 eta sok aya hoream ceu panghoreamna salat naon subuh jeung salat ditambah salat lo tambah deui salat jeung salat mag lain kabeh 5 kapan loba salat teh ece nu 5 nu parduna geus hoream komo nu sejena sok geura urang eling-eling umat sok aya nu mahariring kitu nya ceu eling umat teu eling so, urang ngajak salat asar atawa salat lohor we heula sok bareng eling-eling umat ngajak salat lohor eling umat seodah tong ngahulang
cenoneng Cak Isah miluan. Eta kewajiban. Semangat mak. Di akhirat pinter eta nu kitu ibu hariri ngajakan eling ngajak teu eling piraku wayah kieu ngajak salat lohor ka subuh ge lila keneh matak abdi mah teu miluan ieu sieun ka bawa edan wayah kieu ngajak salat lohor. Bu, ibu, sekada ieu masjid tos aya ece, ulah ayeuna tos semangat, geuning baheula ge ibu jeung bapak teh meni saremangat, baheula mah masjid teh can megah ku tak lupuh keneh. Betul Bu? Kaalaman teu salat teh temu kena, tapi kunaon? Ku samping ditalikeun kana gado. Geus beres salat teh lain ditelepon nyarieun babangkongan. Pernah teu? Tuluy maca Quran teh yang hareupan damar cempor geuning. Ai geus beres teh haridung irung teh. Bari lain ikro baheula mah ngahejah. Sok cenah cek guru teh, komo ku indung masuk di papatahan abdi. Dieu cenah nyi tong sare janari teh. Udang. Papatah mamah turutan. Sok urang ngahejah Quran. Be jabar ba, pe jabar pa, sin jersey, ya jabar ya. Hijikeun bapa sia. Tuluykeun ka PSU dal PSU ali PSU sin jabar sa he jabar ha hijikeun kudu usaha tinu tadi hijikeun bapa sia kudu usaha ayeuna mah aya ikro matak budak lamun tos pinter maca Yasin ibu sakarat nyaketan putra teh di abdi ge tatangga meuni kayung-yun boga budak tilu dipasantrenkeun bari samaraca Al-Qur'an kalimat thayyibahna ece akurat sahadatna kuat ngariung tatangga si Jaya si Lili si Keken alus eta mengaran teh jadi babari lamun ngageroan teh jaliken kapan jajak Lili Keken jaliken neng sing sae ngaran budak teh nya mun gaduh putra isukan nganggo Siti mun istri Siti Maesaroh ngan lamun kapanasan jadi Siti Muesirah aya Siti Maemunah kapoe jadi Siti Moe maneh ayeuna mah Gararaul tuh ngaran teh bari hartian budak teh sangarana Febriani da bulan Februari ari eta nu bulan April Apriliani nu bulan Maret eta sahadina Meri cenah singkatan ayeuna mah tina indung jeung bapa teh dipake ngaran budak Irfan pedah indungna Irni bapana Topan anakna jadi Irfan kumaha cai teh mang lamun bapana Abbas indungna Kokom kabayang lamun bapana Tata indungna Ai anakna jadi jang sing harusu ngaosnya sing janten dambaan keluarga muliakeun mamah teh lain ku harta tapi ku akhlak bahasa sing sae jadi budak mah ulah anjing gulu udah unyang anjing ari jajan cilok geus jadi pamuda kurang didikan tinung jeung bapana pergaulanna tato kenca katuna leungeun di udag suang leweh bahasa anjing aduh ngabonceng ka bogogna bari motor meunang nginyeum jajan ge lain ka restoran sisi jalan jajan cireng aduh cenah cok cenah muntang ayang cing talik leh cenah bisi lag-lag leh aduh muntang ngagejelik mosan sakit enggak lain kitu ieu geus karawin mah salaki mawa pamajikan uluk mun ditarikeun motor teh dalam hiragrag milu maksakon dicarekan tong milu berat sia teh muntang kana cangkengna ungap gedebut ragrag lain ditulungan di polototan kumaha cek salaki cek aing tadi sia tong milu mata kasale teh kudu turut ieu mah ngingit ceulik we hayo Bu Ibu yuk mending istiqomah urang ibadah salat berjamaah salaki jurungkeun sina ka mas mapai jalan bantuan ngajugjug lain kitu mapai jalan satapak ngajugjug ka hiji masjid teu karasa capena sabab aya apa maksudan bade naon maksudna ka masjid ece hujan angin dor-dor gelap ukur payung nu ngiuhan najan poek bari leueur teu paduli kajeun teuing
ece lamun salaki semangat ke masjid wios bapak mah hujan ge bade make wios seueur oge bapak mah bade nyanak wios cek akang poek oge bade mekel batre ku ece dijurungkeun ku ece didukung jung bapak payung tos aya iteuk tos aya batre tos dicas yeuh bakal hurung mangpaatkeun waktu hirup bapak yuk jung berjamaah budak ajakan masjid mengpenghir salah kita kudu ka mas da boro-boro nu hirup kudu ka masjid anu maot oge anger akhirna sok dibawa ka makam piraku digolerkeun di masjid lamun leueur nyana kitu lamun poek makel batre lamun hujan nganggo maksakeun angkat ka alus henteu ibu lamun salaki ibu hujan di payung ka masjid tuh tuna we di luar payung mah piraku rek we di jero masjid kabayang lamun hansip kieu nyengclet terus meureun disebut hansip gelo Bu tong sarombong ingat saur para kiai eling-eling dulur ibadah ulah beurang peuting ulah bisina kaburu bade ece maot nu pali dia barade sok atuh hos ayeuna ngan keheula ece abdi mah urang ngadua we ka Gusti nu dimaotan ku Allah teh ulah Pak Ustad nandang nu ti payun da urang butuh keneh ku kiai butuh keneh ku ajengan matak daripada kiai ngantunkeun ti payun wios lin mas we heula atawa RT heula da karunya atuh da hirup di RT mah ece sok tingali RT teu jauh tina ngaran RT ripuh teu puguh RW ripuh wae tuh da hansip gaya we mokel pepentung watir matak lamun abdi jadi presiden mah tuh hansip teh rek diangkat jadi menteri agama jurusan pertahlilan hidup hansip Allahumma sholli wa sallim wa barik naon atuh cenah rek dibawa maot ku urang eueuh deui nu bakal dicanak maot lain dunia lain harta lain intan emas dan permata nu bakal dibawa maot kajabi iwati amal urang dan nu maot teh oge urang geuning kalah mamawa nu batur sok ngaraos sok sarolat sok aribadah mangpang mengpeng hirup di alam dunia geus di alam barjah moal aya ibadah deui moal aya salat deui tapi urang di alam barjah lain waktuna ibadah tapi tempat lungsuna rahmati Allah nu maha murah mudah-mudahan syariat panitia hakikat Allah Subhanahu wa taala ibu dikumpulkeun ayeuna di dieu sing dikumpulkeun ku Allah urang Cibungur jaga dugikeun ka surga eling dulur sadaya ibadah ulah berang peting ulah waleh bisina kaburu sadayana sholatullah ala toha rasulillah sholatullah salamullah ala yasin habibillah ala yasin habibillah horeng maut borosok di sok pinter datang nate nyaho ngageretek taya tempo taya berang taya raja taya kuring di mana ajal to sumping temenang tempo anaking temenang tempo anaking sakali deui sholatullah ala toha rasulillah sholatullah salamullah ala yasin habibillah ala yasin habibillah bu ibu geingkeun salaki cek teh ka salaki teh ulah lali ibadah siang jeung wengi tong kalah udud
jeung ngopi ngagosokan batu Abah poho salat lohor pogog asar hampa magrib geus tibra isya geus ngabebengkang subuh kaberangan gara-gara waktu berang nungkulkeun masalah ka dunia tepikeun ka poho iba yuk bapak mengpeung cager urang ramekeun masjid ku berjamaah ulah antri wungkul sok ku bapak-bapak kudu ngarora kudu geus karelot da urang teh bakal hirup salila nak moal tapi urang sementara hiji waktu urang bakal uih deui ka Gusti Allah orang kaya mati orang miskin raja-raja rakyat biasa semuanya apa RT aya kene aya kene yuk mumpung urang teh acan maut mumpung urang aya kene di alam dunia mumpung urang dihirupan kene ku Gusti Allah semangat untuk ibadah ngaji ece tong tinggalin semangat ngaji insyaallah urang menang harga ti Gusti nu masuk ubar galau ngaji obat bingung nyeri hate salaki leungit teangan salaki leungit maknya ngaji salaki leungit teh kalah mapai jalan ece mamaca Quran kunaon mapai jalan maca Quran salaki leungit salaki leungit mah teangan Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi yuk bapak kahade mumpung cager salaki ece sina ibadah berjamaah da boro-boro nu cager salaki kudu ka masjid sanajan salaki ece gering wayakna jurungkeun sing daekeun ka dokter ucu piraku gering digogotong ka masjid lieur jeung nu ieu mah mudah-mudahan ece teh dararamang nya tunggu yang diaminan berarti gering gitu pokoknya mah punten kapalin mas tanda numeh dia mati tadi ke karot salak wae iya mah jika nanti kudu infus tadi infus bawa ke tukang rukiah di kudu di rukiah ibu badai arwih moal badai kamana uihna ka bumi mohon aja da urang teh hirup keneh nya ngan ke geus maot mah urang teh da bakal diasupkeun ka jero taneuh da urang teh diciptakeun ku Allah tina naon tina taneuh mata kula salah engke ge urang bakal balik ka imah engke mah kapan hirup keneh geuning kalah rek ngaliang ka wasrinyus ieu mah Gusti ada geus moal bener tapi kapeuting da ngajeng pasien mah kieu teu nyamung-nyamung ibu kadek nitip sholat urang maca sholawat ulah liren sabab sakali mau sholawat 10 rahmat dipasikeun ku Allah komo malam Jumaah bari mepene salaki teh bari maca sholawat ku mepene salaki maca sholawat menang rahmat menang syafaat komo salakina ece bari kat ayeuna di kaulaan bakal jadi nilai ibadah malam Jumaah ibu ngaulaan salaki pahalana 70 Yahudi dibunuh teu bisa ece mamaehan Yahudi mending keneh tiap poe Jumaah jeung peutingan Jumaah salaki paehan ku ece teh si ngarti lamun salaki geus dadehem eta teh hayang dipaehan ece ya masalaki teh jam 8 kalah dicarekan kaneng bapak sia samperkeun aya naon ka dieu urang maehan Yahudi di mana Yahudi na repeh eta dina jero calana mah jam 8 geus menang 70 Yahudi dibunuh jam 12 salakina nyaring deui kunaon bapak oyak kieu lilir keul ka Yahudi urang paehan deui akhirna mati jam 1 tapi kan ka jam 3 turun maehan Yahudi dijumlahkeun teh menang 7.000 ari salat subuh kaberangan atuh kanyahoan ku hayam cek hayam teh betot torojol teh entog cek entog teh rawas Allahumma sholli wa sallim wa barik ibu mudah-mudahan tahun payun Muharram tahun payun urang masih kena dipasihan umur ku Gusti Allah amin ya robbal alamin ibu angkat ibu Mika dia sareng bapak mudah-mudahan sing karenging ilmu anu manfaat dihapunten ku Allah subhanahu wa ta'ala sok sanos bapak tampilan tara biasana tuh tingali bapak Lin Mas oge ari kana pengajian rutinan masuk make sarung kari-kari ayeuna mah kana muharaman meuni gaya da bade ningali mubalighah geulis tamang hansip meuni make calana panjang bari badag teuing di talian ku rapia ibu-ibu garelis neng carantik nini mararodis angkat ke
kana pangaosan rutinan sok ngange sarung jeung samping kari-kari ayeuna mah dina muharaman meuni gaya make celana legging teu ngingetkeun bitis geus jiga suling tinggal tulang kurang daging akhirna sinini dikoet ku anak kucing. Bu, ibu, sok ibu angkat karena pangosan hadiah ti Allah jalan tol untuk masuk surga. Hoyong ibu ke surga. Apal jalana. Sok terakhir orang diwartosan barengan ku sadayana. Kamana mah jalan. Lain kadinya jigna keheula tong nyanyahoanan. Kamana mah jalan ka Jogja. Kadieu mah bapak kapalih wetan. Kamana mah ibi jalan ka surga. Kadieu mah alah kapanga. Sing kompak kapanga. San tuluk tuk. Ah, bari gagaro jreng. Kuatir. Saha eta nu miwarang nyebut jreng ce? Abdi mah teu miwarang. Ngan eta mah ngareunah lamun aya tuluk-tuk ngajawab. Teu ngareunah aya jreng eueuh tuluk. Tuh, teu ngareunah aya tuluk-tuk tanpa aya jreng. Jadi setelan tuluk-tuk jreng teh. Makana lamun ibu isuk balik ngaji, datang ka imah isuk aya nu nanya menang naon ti pengajian peuting tuluk-tuk jreng. Bohong tanyakeun ka RT na, RT menang naon peuting tuluk-tuk jreng. Tuluk-tuk tepak jreng igel nu nepakna Allah. Jreng igelan apapun tepak ti Gusti Allah. Cek Allah tuluk-tuk ngaji maka ece jreng laksanakeun ngaji. Tuluk-tuk cek Allah salat jreng laksanakeun salat. Tuluk-tuk cek Allah puasa jreng laksanakeun puasa. Mumpung urang hirup keneh, mudah-mudahan dengan amal ibadah urang sadayana urang ku Allah dikumpulkeun jaga dugikeun ka surga. Bari aya dina ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Tong wakat sengkat tuh geuning jurig macan ngadoa ge geus baralik cek. Da aslina cek. Nu sok sieun ku doa mah jurig. Matak lamun rek ngadoa mampret ti heula balik. Jadi lamun aya urang Cibungur ajengan bade ngadoa tapi kalah balik ti heula eta teh ngaranna mingat. Yuh, maknya jurig ngais budak. Mingat eta Allah salih babarik. Sok ngaraji deui nya ece teh geuning bararado keneh. Nek mal sakitu ge meuni hararese. Buah kaliki mesna di parapatan mun ibu bapak ngaku cinta ka Nabi sing seueur maca Al-Qur'an jeung maos sholawatan. Aminan. Buah kaliki mesna di parapatan mun panitia ngaku cinta ka abdi sing daek ngaberkatan. Amin atuh. Sok datuh hese ece abdi teh sabab perlu dukungan abdi teh. Sok dukung ku amin sing tarik. Buah kaliki mesna di parapatan mun panitia ngaku cinta ka abdi sing daek ngaberkatan. Hapunten Pak Ustad abdi nyaros kitu tong dianggap peheureuyan margi ieu matos janten kautamian jeung tos janten pengalaman abdi balik tina pangaosan dina mobil sok pinuh ku kadaharan. Ieu mah anu atos cenah nu acan ulah stres seueur emutan sok we kanu atos nurutan. Ngahaja abdi ngobrol kitu amih aya persiapan bisi aya dahareun nu encan dikardusan sabab jalmi masukkeun aku ka pohoan mata kudu saling elingan. Tapi insya Allah da panitia di dia mah areling ieu ceu. Eling henteu panitia. Eta ceuk eling keheula abdi mah punten ka para panitia nangtukeun eling henteu na panitia kumaha mere gede jeung leutikna. Mun mere gede berarti panitia teh eling, mun mere leutik berarti henteu teu gede. Astagfirullahaladzim. Kapanitia nyebut teu eling. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Cipeujeuh jalan kabih bul meuli kupat di abonan, pepeujeuh pami urang sulah ngupat ka awonan, sanes teu hoyong dipanjangan waktuna tos teu nyekapan, keun aku bahasa sikabayan, meuli kina ti Cikijing, meuli enteng sisi pasar, mun ngaji nalila teuing ieu beuteung enggeus. Abdi mah teu ngajawab kitu. Oh, cenah kitu berarti cenah lapar. Sok atuh dahar. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.